sang peti terjemplang jempling keeng muridin. Peti umur geus peti keeling-eling keeng muridin. Hirup ngalajur nafsu, hirup ngumbar amarah, hirup kumaha aing mecut sahwat jeung iblis. Rumah satunggul dirarut, rumah sacatang dirumpat, ngudak sawarga dunya nangtang seuneun naraka. Rumah satunggul dirarut, rumah sacatang dirumpat, miharep nikmat jannah tapi betah di jalan salah, maksiat jeung rujak. Waktu geus peti, umur geus peti, waktuna eling. Aya kene waktu anu nyesa, berbalik pikir, hijrah istiqomah, omal ulah aya nasyukul khotimah, tapi kudu aya husnul khotimah. Peti umur geus peti keeling-eling keeng muridin. Hirup ngalajur nafsu, hirup ngumbar amarah, hirup kumaha aing mecut sahwat jeung iblis. Rumah satunggul dirarut, rumah sacatang dirumpat, ngudak sawarga dunya nangtang seuneun naraka. Rumah satunggul dirarut, rumah sacatang dirumpat, miharep nikmat jannah tapi betah di jalan salah, maksiat jeung rujak. Waktu geus peti, umur geus peti, waktuna eling. Ayana husnul khotimah, aya kene waktu anu nyesa, berbalik pikir, hijrah istiqomah, omal ulah aya nasyukul khotimah, tapi kudu aya husnul khotimah. Ngan hanjakal pisan basa anjeun datang kuring geus duaan. Mun seglelengohan moal mikir panjang sadia marengan. Duaan silih pikasono, silih pikadede, silih pikanyaan.
kudu kumaha da kuring ayeuna geus saya nu boga hampura nya kuring hampura najan di kumaha moal rek ngadua. Silih pika sono, silih pika dede, silih pika nyaan. Kumaha nya kudu kumaha da kuring ayeuna geus saya nu boga hampura nya kuring hampura najan di kumaha moal rek ngadua. Kumaha nya kudu kumaha da kuring ayeuna geus saya nu boga hampura nya kuring hampura najan di kumaha moal rek ngadua. Kumaha nya kudu kumaha da kuring ayeuna geus saya nu boga hampura nya kuring hampura najan di kumaha